Pa amma domatu patakuno alamatan liropi sing sajalma anu riung mungpulung pakumpul dina tempat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala bari nu dibahasna perkara-perkara anu hade seperti ngabahas al ilmu bimardotilah, ngabahas ilmu anu dipikaridho ku Allah. Sabab aya ilmu anu Allah teu ridhoeun. Seperti ilmu ngabahas dek khianat ka batur, dek dolim ka batur, Allah teu ridho. Tapi lamun ngabahas agama, khususna agama Islam, maka patakunu alamatan liropi. Bukti eta si jalma nu ngariung bari nu diceroskeun perkara-perkara anu hade liropi diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tong bujang-bujang ke di akhirat, di dunia diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Artina keun bae hina mungguh manusia tapi mulia mungguh Allah. Da urang hanya salakanar usaha tapi usahana aya dua, hiji usaha anu dipikaridho ku Allah, dua usaha anu teu dipikaridho ku Allah. Pek pilih ku urang.